sok ingetan orang cicing ayeuna dan seni tapi ngawakilan seni jeung budaya luar biasa keur urang. Ieu sok janji pulang baya tukang. Nya udah orang jadi kalah kayak teh jadi palak-palok ieu bingung. Akang cenah beja isuk rek manggung. Dah sugan tulus. Kade ulah aku-akuanan jadi seninya. Akang mah pelaku seni. Tos ngalayad urang teh. Hah? Tos ngalayad. Pengen digarek rek milu ka makam atuh. Moal urang moal tos ngalayad. Hah? Ngalayad. Tos ngalayad awak anu maoteun? Aya di dinya tetangga di batur sakampung gitu. Oh. Biasa nepi ka rapi, nepi ka makam dibawa ka makam. Heeh. Aya pang teu milu ka makam atuh? Ih miluna mah urang. Oh pengen lodok eta. Ih masih kena kesang ge masih kena bogo bios kena kieu. Ki aya pang dituruban eta bieu molongo. Nah tuh kudu kieu kudu rapi tuh. Kudu rapi jadi baju. Heeh. Lah aya pang luhlah atuh duh, aing sok luhlah wae euy. Capek ieu teh cumbrang teh capek. Geuseuhna nama. Lain urang mah rek nanyakeun nepi ka dugna sadugna nu maot. Heeh. Eta sok dimandian. Kumaha nya pangna sok dimandian ai nu maot. Kawajiban eta mah, kawajiban ti baheulana ge aya eta mah kudu dibersihan deui, disucikeun deui, dibebersihan deui tina kotor sagala rupana ge. Dibersihan. Eta mah osok. Pikeun ka diabdasan heula segala rupa. Jadi tartib ngaranna. Tartib nepikeun gala diasupkeun kana pasaran. Geuleuyung ka makam. Nepi ka makam ka ditu ya Allah teuing. Ampun. Pang nasok di mandian kunaon eta atuh? Geus adat we kitu lah, lain adat. Nya geus kebiasaanna kitu. Geus di mandian teh dibungkus ku buah biasa dipotong dibawa ka makam eta geus nyalogak da diadanan deui. Sakuduna atuh Kang. Sakuduna. Jadi sakudu cek urang masa lain kitu euy. Kumaha kitu? Cek urang mah pang nu maot sok di mandian. Eta teh pedah teu bisaeun mandi sorangan. Sok bahasa teh. Da lamun mayit bisa mandi sorangan beureun jama ge pak buriak ngajieun sarieuna moal aya bener ya Kang. Aduh. Bisa we ngagulak-gulak bahasa teh Akang ari ge. Euy jama mah kudu sagala rupa ge kudu cerdas. Urang sok ayeuna keur menggeluti dina seninya. Oh, Kabupaten Ciamis boga moto khususnya keur Jawa Barat. Seni teh boga moto anu luar biasa, Kang. Nya ulah dicampur dengan seni akan indah, dengan ilmu akan mudah, dengan agama akan terarah. Sekali deui, dengan seni akan indah, dengan ilmu akan mudah, dengan agama akan terarah. Jadi itu hari Senin teh kapan? Moto teh teh kade moto. Moto itu teh moto ngaranna nu kitu teh. Ai sugan urang baru teh keur nyaho sugan moto teh sabun. Ai sabun moto. Moto. Jadi gitu dengan seni akan indah. Jadi lamun seni teh da indah. Saya diteteupna, saya ditongtona, sing saraya di tinggalina kan sanes kantena tuh indah seni mah. Lamun dengan ilmu akan mudah. Kapan urang mah sakola heula. Sagala rupa jadi presiden, jadi gubernur, jadi sagala rupa. Anger tina sakola heula, belajar heula. Jadi babari. Pan urang berarti sekolah urang mangkosi nyarekan guru keur kelas 1 keur asup. Model dengan agama akan terarah. Jadi aya make agama mah sagala rupa ge saeutik teuna kalempengkeun. Eta urang bareta ambak ka guru pedah naon? Atuh da geus poan urang teh sakola ka manehna teh cum gara. Gitu. Bagian diajar. Sakola ka manehna bagian diajar. Kumaha? Nah, tuh nyebutkeun teh. Cenah udah tinggal 2 jeung 2 sabaraha cenah kitu. Ye.
guru kapan aing teh guru ka maneh gitu. Nah tu nanyakeun baru urang teh nyaho. Mantak sakola ogenan. Heuh 2 jeung 2 sabaraha heuh pan teu nyaho mantak aing sakola ge hayang nyaho sok terangkeun cing teh. Mantak terekan ka guru. Ye ulah kitu guru teh eta teh nu ngadidik nu ngatik ti mimiti apal angka 1 angka 2 teh guru. Guru itu adalah tanpa tanda jasa. Nah eta Oh, Itu. sakola. Nu jadi naon-naon ge apalna angka 1 angka 2 ABCG ngarti guru. 3 ti guru. Kaharti. Karti. Nyalah urang rek ka ditu ka imah heula da can ti makam can balik gitu. Rek mandi atuh ibadah lohor. Bebersih Kang bebersih. Ya kayak ari lohor teh sabaraha rakaat 4. Cuman babasaan teh kos lain kolot. Urang keur diajar salat tidak. Kalau matak dina sujud urang sok can bisa nganggeran. Ai gitu. Sok tigeledag bae tarang kana tembok bledug Labas. Nah dinya itu. Yuk ayo. Urang merek. Waalaikumsalam nang itu nyebut assalamualaikum. Hah? Itu nyebut assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah lanceuk aing aya keneh.